Assalamualaikum, penak deui sareng Bapak Robi Gunawan. Urang ayeuna diajar ngeunaan pupuh. Naon sih pupuh teh? Nah, pupuh nyaeta salah sahiji wangun puisi lisan tradisional Sunda anu geus nangtu jumlah ilaharna. Pupuh oge kawengku ku ugeran atawa aturan. Aya guru wilangan, aya guru lagu jeung watek. Nah, eta aturan di mana upami urang bade ngadamel pupuh. Sok sanaos pupuh di Sunda teh aya 16 pupuh. Nah, ayeuna urang dangukeun heula salah sahiji contoh nyaeta pupuh pucung. Ayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisin ke teu naik batur seri urang sumegukna langsa. Nah, nu didangukeun ku hideup nyaeta pupuh pucung nu judulna hirup sauyunan. Pupuh nu bieu teh ngaranna pucung. Eusina piwuruk sangkan urang loba batur. Papatah sangkan urang hirup akur jeung batur, hirup sauyunan, rempuk jongkung, henteu pahiri-hiri, henteu pasea komo musuhan mah goreng kasebutna. Sok sanaos masih kene daring, mangga hideup tiasa ngerjakeun pancena. Nu kahiji, naon nu dimaksud guru wilangan? Guru wilangan nyaeta. Nu kadua, guru lagu nyaeta. Naon artina guru lagu? Nu katilu, watek nyaeta. Naon artina watek? Nu kaopat, sebutkeun 16 pupuh Sunda. Pupuh misalkan pupuh kinanti, pupuh sinom, pupuh pucung. Nu kalima, sebutkeun 5 watek pupuh. Mangga tiasa dipilih watek pupuh. Nah, nu mana wae. Painten pancena sakitu, mangga dikerjakeun di buku tulis.